Alhamdulillahirabbil alamin ka Gusti Nu Maha Suci abi tiasa pinah kana profesi tapi mau ngaleungitkeun dagang asong marek anger. Dagang asong mah. Hayam pejantan tadi boga kasih udah geus mere amal. Teu nyaho geus dibawa teu nyaho acan. Ieu hayam petelur ya. Boga aya meureun aya 70 sikima lah alhamdulillah. Keur peningkatan penghasilan sapopoe. Jadi budak teh kasumponan gitu sabaraha poe ge. Wah, eta geus datang deui maneh da. Naon didengekeun teh ngecebrak bae sorangan. Ye lain pada ai dagang mah, dagang asong mah moal dileungitkeun tadi ge tas dagang. Atuh heueuh. Ngan ieu mah diurus ku sorangan. Usaha makanan naon bae. So, ya, sok sanajan teu boga pamajikan ge kaurus segala rupa. Ari ieu kan kamari mah basa urang ka ditu ngingu hayam BR Pak. Oh, pejantan itu mah. Hayam naon ieu? Geus mere ka akang ge aya sabaraha hiji. Lah mere-mere naon kalah Ya. teh luar. Ya aya meureun 80 siki mah. Yo. Petelur. Oh, ayam enog. Mau ye petelur. Nya atuh. Ayam enog. Tapi batu ya model sapoe sok benang sabaraha kilo kira-kira ya. Lah, alhamdulillah da 2 poe sakali dicokotanana ami. Heeh. Aya aturan menang sapeti teh sapeti nu biasa gitu. Nah ini dina marabda ente mantak sapoe. Wah, teu ngaganggu kana perusahaan sejen. Sebenarnya mah hayam kitu ngingu urang ge di imah boga. Boga sabaraha? Loba-loba. Boga sabaraha ratus? Ratus urangan boga hiji urang mah. Tapi hiji eta urang sapoe ge saisuk. Urang nyokot endogna. Oh, 2 poe sakali nyokotna? 15 kilo. Tah, sekali nyokot saisuk eta urang mah. Oh, jadi dengan hiji. Jadi itu 2 poe sakali. Betul. Ke naon khasiat eta parabna naon Nah, ka itu hayamna ngaroranya. Heeh. Ngorakenan urang geus kolot hayamna. Urang mah. Ka ipang jadi loba ngenogna euy. Da urang mah nginguna hiji ge aja bagas kolot hayamna hayam nu pikun. Nu pikun ya ngan loba ieu ngan hargana mahal nu pikun mah. Oh, jadi lamun jalma mah Anu pikun, panapan anu pikun mah kieu. Heeh. Isuk-isuk teh cerot ngenog. hiji. Manehna teh terus barang hakan, maneh teh leng ingat deui meureun. Aing cacan ngendog atawa acan. Ah bisi acan kana eta cerot deui. Terus teh kitu jeung kitu moal waktu. Jadi saisuk teh meunang? Menang 15 kilo urang saisuk. Hiji hayam. Dibeli atuh ku urang ditukeran ku mobil hiji Kan? Ditukeran ku urang ku mobil hiji. Moal. Kamari gaya nu nukeran ku iya, ku toronton moal pinta urang mah kena perusahaan. Lain urang mah euy rada percaya teu percaya eta teh. Hah? Hayam eta teh lamun di asrog diilikan ka imah di ditu aya. Bet aya di imah hayam mah jago. Heeh, urang mah aya hayam mah teu boga nu pikun mah mun nini urang mah geus pikun aya. Hah? Nini urang ge pikun aya. Ah, mending kena ingu. Ini mana nu geus pikun? Di kangenog di kanang. Ya, So, insyaallah garagenan. paingan ini Badak. paingan aing ini teh KWC terus unggal menit ini teh KWC itu nini urang. Bisi rek numpun urang ayam ka ditu. Hayolah. Ayo. Aya amin jadi gede kepercayaan aya nempo mah gitu. Atuh, ieu mah urang moal merendog ka urang. Mah? Moal merendog. Engkop nok mah nyokot. Nyokot di jangan ulah dikodok. Ulah dikodok nyokotna. Deleu wungkul.